Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah patepang deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet dugi ka sampurna. Urang ngadongeng mitra, teraskeun hanca garapan anu katunda dinten kamari. Ayeuna teh bagian anu katujuh dina cariyos kalayan judul Jago Bojong karangan Bapak Soekarna Udiropea Atanabi digarap deui ku Mang Maman. Sokah mitra kumaha lajengna marangga kasadayana. Meureun sajalan bodo ge moal bodo-bodo teuing. Asal abdi ngarti bae yen eta bodo jeung pinter kagunganana Gusti Allah. Dah mugi mama uninga itu pangalaman abdi. Jawab Nyi Sarilah bari teu karasa cipanona teh nyuruju. Mitra kaum dangu, Haji Abdullah olohok ngupingkeun anu nyarios siganu gandang pertengtang. Anjeunna sajongjongan mah ngahuleung siganu mikir. Ari Den Cahya calangap, nyangka buah hatena geus bisa nyarita kitu. Kumanehna can kadenge, atuh moal mata keren lamun nu ngupingkeun bengong. Lir Dewi nuju wawarti nerangkeun eusi hatena. Nya kitu deui si Udi dina jero ngabandungan manehna nahan napasna. Sok sieun aya carita nu kaliwat teu kadenge. Atuh henteu beda bae jeung anu kausap korod. Ari tamat nu nyarita kakara manehna cengkat bari terus luak liuk kawas entas udang sare. Kalilah lamun aya gejab-gejab mama anu ti heula juga ampura nya anaki. Cek Haji Abdullah bari neuteub nyariosna laun pisan. Dihampura pisan mama. Sawangsulna abdi tos ngabantuan tuang putra kana jalan keawonan. Hapunten abdi teh mama. Jawab Nyi Sarilah bari terus tunggul. Teu kuatin ninggal ramana Den Cahya anu sakitu welasna benten dina paromana. Anaki, da biasana lain. Hirup manusia mah kitu dihampura ku mama deh. Tapi kumaha hidup teh lamun terus bae di dieu. Nuhun mama. Kenapa ngangken mah namung kapaksa abdi teh bade ngantunkeun ka mama sareng ka tuang putra. Ceuk Nyi Sarilah bari curucut cipanona ngalembere sarta red ka Den Cahya. Ok neruskeun omonganana. Engkang hampir korban sarira engkang teh gara-gara abdi. Nuhun engkang aya tuang rama anu ngaping ka engkang. Dugi ka ginanjar kawilujengan. Tah kumargi ayeuna tos salamet. Engkang sanes abdi teu satia ka engkang. Tapi abdi alim gaduh panutan 2 kali sadayana korban. Engkang hapunten abdi teh nya engkang. Sareng ayeuna permios bade wangsul. Ceuk Nyi Sarilah
bari selende munjungan karamana Den Cahya bari neruskeun omonganana. Mama, permios abdi teh mama. Sarila bade ka mana Nyai? Cek Den Cahya bari teu karasa berebei cipanona ngalembareh beterido dikantun ku buah hate teh. Bade wangsul engkang. Ceuk Nyi Sarila bari segeruk deui ceuri. Kusut yeuh. Mereka mana lagi? Lain teu gaduh sepuh jeung wari Nyai teh. Geus angkur cicing di dieu. Keun ku mama dikawinkeun ka Den Cahya. Hari panuju sareng suka mah. Mama, abdi teh acan ngemut-ngemut gaduh salaki mama. Margi abdi teh acan nyepeng pangartos kanggo kumaula ka salaki. Sarila bade ka basidik deui Nyai teh. Ceuk Den Cahya maninging ceurik ninggali Sarila maksa teh. Moal engkang, abdi moal wangsul deui ka basidik, tapi bade nuturkeun indung suku bae. Pileleyan engkang, abdi teh nalangsa kedapat urai jeung engkang. Jawab Nyi Sarila bari jung nangtung terus munjungan deui ka Haji Abdullah sarta tidinya ka Karaka Den Cahya jeung ka si Udi. Eos Nyi Sarila indit ngantunkeun anu tiluan. Den Cahya henteu nyarios gawena olohok bae bari neuteub kanu angkat. Cipanona anjeunna ngucur magi Nyi Sarila nolak disarengan ku manehna. Atureup katinggal poek kabawakeun eusi hate anu harita handeuh. Jauh moal burung cundu, anggang moal burung datang, da puguh lempang lalaki anu kajurung ku nafsu, ngagidik deuluak liuk sababa entas eleh hojah, lain eleh ngadug bedog, lain asor ku panojok. Ieu mah kakara bae manggihan nu cara kitu saumurna ge kakara. Horeng nu lempang ngagedi nyaeta Kang Darta tea manehna ambekeun pisan sabab enggeus eleh hojah ku haji nu ukur ngomong nyebut jeung kebat kebut ngebut-ngebutkeun sorbana. Tapi leungeun manehna teh harita ngadadak jeger uratna teu bisa jalan kawas anu sing sireumeun, malah mah leuwih ti kitu nu matak manehna ambek ngagidig rek ka guruna. Mitra kaum dangu barang geus datang ka imah, bray Kang Darta muka panto terus dipendeutkeun deui, ngahaja mendeutkeun anak dibebeutkeun ngarah tarik atuh panto ngabeledug. Mata kereuwas ka guruna nu harita keur ngagoler di kamarna ngajengjehe siga aya nu dipikir. Ya, jangan ngabebeutkeun banyonya ha. Ceuk Bah Sidik ambekeun pisan lantaran asa kaganggu. Abdi bah, jawab Kang Darta bari gek diuk dina bangku paragi diuk guruna. Nyagunaon si lain ambeng-ambengkan ngaya banyo jaja geus ieu manggih lawan. Ceuk Bah Sidik di jero kamarna. Lain teu manggih lawan abah, tapi teu kuat ngalawan. Telepisan ieu mah malah lain teu kuat ngalawan deui, encan ngalawan geus eleh. Si Darta jamotro. Ya, model ieu mah ngajeng-ngejang oge euy. Ceuk Abah Sidik bari terus kaluar ti kamarna sarta nyampeurkeun Kang Darta anu keur diuk jamedud. Gek Abah Sidik teh diuk ret ngareret ka si Darta anu harita jamedud. Saenggeus merenah diukna kakara nanyakeun deui. Kumaha Mang Enjan ngalawan geus eleh teh? Ceuk Bah Sidik bari neuteung. Mitra Kang Darta henteu leleda derek-dek manehna ngomong ngadongengkeun pangalaman waktu ngudag ka Den Cahya.
sarta terus diterangkeun waktu keur ngadeg teu kebat sabab leungeun jadi beku gara-gara na Kang Haji. Ngadenge omong muridna, cakakak teh Abah sidik seuri mani lelenggakan meureun bakating ku bunga ngadenge eta dongeng teh. Atuh Kang Darta heraneun neuleuh polah guruna teh lain nafsu mang meunangkeun ka muridna anu keok. Ieu mah bet kalah seuri teu beda jeung anu miring. Kunaon Abah teh? Kalah nyengserikeun deui, ceuk Kang Darta bari melong sarta ngerutkeun halisna. Ya jieu mani gunung Haji euy. Nyaon sia malana nyu ji semut jangan ji. Jangan bonjong nganjau gula bisa malong. Ngan pukul malong. Jawab Abah sidik bari nunjuk ka Sidarta seurina teh lelenggakan. Disengsirikeun kitu mah Kang Darta beuki merenggut tapi teu bisa kumaha sabab manehna rumasa henteu boga kakuatan jeung can boga pangalaman anu cara model tadi. Atuh pok manehna nanya siga hayang dipiwatir. Bari ngalawan anu kitu? Kang Darta penasaran. Huleng Abah sidik mikir. Dipikir-pikir masalah make nyengserikeun murid. Padahal mun murid asor guruna nu tanggung jawab. Nu matak gancang nyarita ngababarah ka muridna. Jangan. Ku urang kealaman gening. Ilmu panyemu je. Gaji tak rupa-rupanya. Urang ngalasakeun kakurangan pangarti urang. Kumacul. Cing kumaha pikiran maneh. Jalja. Ceuk Bah Sidik Malik nanya. Wah, lamun terang oge meureun abdi teh bisa ngalawan Abah. Tapi lantaran teu terang kabaksa bae diheureuyan ku si Udi oge teu bisa meta. Cing, ku Abah jorag atuh ka ditu. Bila ku muridna teu bisa hojah, ari guruna teu daek bela. Keur naon atuh pangarti Abah teh? Lain kitu jalja. Si lain si ngarti kaya ilmu palilmuan. Singanya mah urang moal mampu lantaran lain pangajaran urang. Ari pangajaran urang mah iwati gerakan anu sapopoe dilakukeun ku urang. Ari itu mah lain euy. Lain cara ajaran urang. Wah, ngartos abdi mah Abah. Cing sugan lawan ku Abah. Bila ku ari jeung Abah mah teu tanding. Dasarua kolo dasarua pangalamanana. Ari pikiran maneh kumaha jalanya soal umur majong di bawah euy. Geuning loba jago anu geus sekolah jumaneh loba. Eta hajina umur mah henteu nyangcungkeun. Nyaha kolot nyaha ngolah. Aduh, kumaha atuh Abah? Jawab Kang Darta henteu ngartieun bae. Ayeuna mah geus mae. Eta jelema jong dilawanyan. Tapi nu penting gapawan urang bae kudu akalan. Nyaeta soal nyisalilah. Ya, nyisalilah anu kudu jelus-jelusan di akalan mah. Nuhun Abah, abdi oge terang. Kumaha ngakalanana? Abah nyisarilah teh aya di ditu. Jeung rasa Abah mah moal aya di ditu dalja
Sabab manehna je hiji jelema anu taat kana agama. Jadi cangcu moal jae dibarengan ku jelema anu pagaweanana ngalonggeng ngerapek buktikeun ku maneh lamun teu percaya mah. Jadi pasti kali deui disarila teh Abah. Pasti inji cu tapi moal kajieu ngerayung mae palunuh kajieu bisi leungikeun. Lamun maneh leungikeun ku Nyi Salila kumaha? Oh, tu yakin abdi mah Abah. Sabab lamun indit itu kamana anu rek dijugjug ku manehna. Jadang tu ka dieu meureun. Oh rek diantos andi dieu bae. Aduhnya Abah. Ceuk Kang Darda mimiti mawa karep sorangan. Ya, hari keyakinan maneh ijo mah teu nyaho-nyaho aja. Ngan keyakinan Abah mah moal kajieu Nyi Salila henteu. Oh, salos bade ngaleos oge. Pakaianana masih aya di dieu Aban. Nu penting lain pakaian ke manehnya mah dah. Tapi tujuan manehanana nu hasil ngerangke buktikeunnya. Jep sajongjongan mah jarempe teu aya anu nyarita. Kang Darda teu daek ngomong kalah kadeuleu ngahuleung. Ari Abah Sidik indit asup deui ka kamarna. Aduleung Kang Darda uleung ngalamun anu dikantun nu geulis sareng Den Cahya. Atuh Kang Darda gogodeg panasna kaliwat saking. Waktu Kang Darda ngahuleung atena teh kumalayang terus ras inget ka bojo manehna. Rumasa salah ngantep teuing pamajikan. Sedeng cek pikiranana ari diantep teuing mah eta teh salah kacida da puguh bojo manehna. Atuh pikirna Kang Darda harita keneh ge robah. Bah, Abah, Kang Darda gogorowokan ka Abah Sidik anu aya di kamarna. Aya nyaho euy, gogorokan bae kawan si mudak. Lain geus beres anjing teh. Dua Abah Sidik di jero kamar. Aina Bah, aya pikiran anyar yeuh abdi teh Bah. Kumaha gitu? Jawab Abah Sidik ngahuleung di jero kamar. Abdi ayeuna bade miyos deui nya Bah. Anu dimaksud bade maluruh Sarila. Lamun manehna tetela teu aya di imahna Den Cahya sarta teu ka dieu deui, ku abdi rek disusul nya Bah. Sarta abdi rek nyelang heula ngalongok nu jadi pamajikan. Nya, hijau bae jung. Admi HP euy. Lamun yang hareupan model Haji Abdullah, kudu aji-ajinya. Kumaha aji-ajina Bah? Umat, ulah rek jelawanan. Keun jauhan bae heula. Ngarasa lama disalalea. Nu dimaksud gua Abah mah. Mangga Bah, ku abdi diperhatikeun. Jawab Kang Darda bari terus amitan. Mitra kaum dangu leos Kang Darda ngaleos ninggalkeun guru manehna. Lembangna teh lalaunan teu ngagedig cara tadi sabab ceuk pikiranana henteu perlu gura-giru. Lantaran geus moal salah, Nyi Sarilah pasti mondok di imah musuh manehna. Atuh saja roning lempang manehna ngalamun bae mikir kumaha pipataheun ras ka dirina Sarilah jeung ras inget ka bojona. Ari anu dilamuna
Nyaeta bojona Darta harita aya di Bandung keur nyusul-nyusul salaki sabab ceuk rasa manehna bet asa kacida teuing ditinggalkeun beurang peuting dikungkung henteu diawur dicangcang teu diparaban nu matak harita indit disusul-susul ka Bandung. Nyusul Kang Darta susah lantaran geus kaceluk kamasyhur ka mana-mana. Jago bojong anu tangguh teu aya anu waniun. Ari patempatanana ayeuna aya di Lamping. Ngan eceuk sahiji beja manehna aya di Andir. Keur ngudag-ngudag musuhna anu geus kumawani ngiwat ka bogoh manehna. Atuh kapaksa Patimah harita nyusul kadinya ari breh manehna ninggal aya istri geulis pisan barang manehna pasanggro. Terus bae eta istri ku Nyi Patimah ditanya sugan manehna nyaho. Nyai, punten ece bade tumarosnya uninga ka hiji pamaget anu namina Kang Darta. Ceuk Nyi Patimah bari manggut. Kang Darta, urang mana cece? Wa beta istri bari malong. Si horeng eta istri teh Nyi Sarilah anu karek indit di imahna Haji Abdullah. Kawit nama di Garut anjeunna teh namung lami pisan ayana di Bandung teh Nyai. Margi kapelet ku ronggeng saurna mah. Kapelet ku Nyai ronggeng. Saha cenah nami ronggeng nate ece? Sarilah nami nate Nyai. Eta mah teung teuing Nyi Sarilah. Tepi kabebeakan salaki ece teh. Beak sawah, beak kebon, rumah tangga teu dipikiran, anu akhirna mah awut-awutan. Cece, saha ari jenengan ece teh? Ceuk Nyi Sarilah bari neuteub hatena ngarasa sedih. Pedah geus disebut tukang ngeret ka lalaki. Anu nyarebat ka cece mah Patimah Nyai. Dupi Sarilah Nyai saha jenengan? Jawab Nyi Patimah hayang ngeunyaho. Cece, nya abdi anu kasohor Nyi Sarilah teh. Nya abdi pisan anu dipikahoyong ku Kang Darta. Sareng nya abdi pisan anu ku cece disebatkeun tukang ngeret. Ceuk Nyi Sarilah bari imut ngagalenyu. Sanajan manehna disebut tukang ngeret oge teu ngajadikeun nyeri hate. Sabab manehna mah teu rumasa ngalakukeun kitu ka saha bae oge. Mitra kaum dangu ngadenge omong Sarilah, Nyi Patimah teh ngajenghok. Sajongjongan mah teu ngomong. Ngahuleng asa kaduhung. Tadi make nyebut ngeret ari breh geuning Sarilah nu keur ngobrol jeung manehna. Aduh, manehna ngaharuk teu bisa malikeun deui anu geus diomongkeun. Nah cece make balem bae mangga aya taroskeun ka abdi teh. Apaan abdi anu disebut Sarilah tukang ngeret ka cece teh? Ceuk Nyi Sarilah bari neuteub kawas nu hayang dijawab. Nyai, dupi Nyai teh leres ronggeng. Ceuk Nyi Patimah dumareda. Laras Ce Patimah, abdi teh hiji ronggeng. Namung mung ukur kadinten kamari abdi ronggeng ngaronggeng teh. Ayeuna mah tos sanes ronggeng deui. Di mana Nyai teh linggihna? Ceuk Nyi Patimah hayang ngeunyaho. Upami nuju ngaronggeng abdi nganjrek teh di Abah Sidik. Jago penca guruna Kang Darta, jago bojong. Namung ayeuna mah abdi teh moal nece deui kadinya. Margi abdi sanes ronggeng. Ari sepuh Nyai saha? Ceuk Nyi Patimah nanya deui. Parantos teu gaduh indung bapa abdi mah ce.
numawi dugi ka apruk-aprukan oge jalaran teu aya salindunganeun. Gitu eta leres Nyai sok sesarengan sareng Kang Darta. Caca abdi teu rumaos sesarengan sareng Kang Darta. Abdi teu rumaos ngeret ka Kang Darta, komo tepikeun ka Kang Darta seseepeun mah. Abdi teh tatarang naon-naon. Mung anu tetela Kang Darta hayangeun ka abdi. Kang Darta terus-terusan ngosol ka abdi. Ta ayeuna bujeng-bujeng tos terang yen Kang Darta kagungan istri. Sanaos teu acan terang oge abdi teh alim ce. Margi abdi oge gaduh kakasih sorangan. Nuhun ce. Abdi ayeuna patepang sareng ece. Janten abdi terang anu saloresna kana kaayaan Kang Darta. Keun sugan engke mah upami tepang ku abdi rek dielingan. Nuhun Nyai. Jawab Nyi Patimah. Bari deui cipanona nyalalang gurun. Jep harita jempe deui duanana ngahareru kawas aya nu dipikir. Keur kitu peceng hul datang si Udi maning ngagidig. Manehna atoheun pisan barang ninggal sarilah teh. Atuh ganjang disampeurkeun siga nu aya perlu. Kuning masih aya di dieu. Nuhun bae ayeuna ku akang kasusul. Puguh aya perlu akang teh. Ceuk si Udi mani bungaheun sigana teh. Aya naon Kang Udi? Ceuk Nyi Sarila semu nu herang. Akang teh kacaracahan ku Den Jaya. Jubi Nyai bade ka mana? Anu dijugjug. Hari sanes bade kalamping deui mah. Duka tukang Budi, mung anu dicita-cita mah abdi teh hayang ke Cirebon heula. Jawab Nyi Sarila bari neuteup sarta ret ngaderet ka Nyi Patimah anu olohok. Ok neruskeun omonganana. Dupi dan cahaya ayeuna nuju ngobrol kene sareng ramana Kang Udi. Henteu Nyai. Ayeuna mah samiosna Nyai oge teras bae ka kamarna ngaringkep maneh. Mung bieu talaja ka akang sangkan biasa nyusul ka Nyai bade naroskeun daerah mana anu bade dijugjugna. Sumuhun ka Cirebon Kang Udi. Jawab Nyi Sarila bari ngeluh kawas nu ingeteun ka Den Cahya. Nuhun atuh Nyai. Hari cekenging diandeg mah heun sugan kapayun upami Den Jaya hayangeun tepang tangtos dipaluyu ka ditu. Saya nama ulah nutur-nutur abdi Kang Udi. Margi abdi mah cantang tos ka dieu deui. Mangga atuh Kang. Ceuk Nyi Sarila bari terus amitan ka Nyi Patimah anu harita gawena ngahuleng bae. Mitra atuh anu dikantunkeun gawena olohok bae ninggali anu ngaleos. Dilila ret silih leret terus tararungkul deui. Sajongjongan mah teu ngomong lantaran hatena sabil. Tapi ari lila-lila si Udi kapaksa nanya. Jubi Nyai saha jenengan? Cek si Udi bari neuteup. Sajongjongan mah teu nembal Nyi Patimah semu bingung. Ditanya ngaran teh. Sok sieun kumaha onam. Maklum nu nanya teu wawuh. Atuh kapaksa manehna harita teh ngeluk tunggul. Pikirana baringung karitu. Pikirana baringung kitu salah kieu salah. Nyai nya geuning ditaros teh kalang ngahuleng. Nuju milari saha Nyai teh? Cek si Udi nanya deui. Geus kitu keresana Gusti. Barang Nyi Patimah cengkat maksudna arek ngajawab. Breh kumanehna kadeuleu. Aya lalaki keur leumpang ngagidig kalebah dinya. Ari breh tetela pisan anu keur leumpang Kang Darta. Aduh manehna ngagebeg.
tina bakating kuriwas. Nyi Patimah teh ngeleper sabab salakina datang nyamperkeun bari Jamadud. Kawas anu eukeur nafsu meureun rada timburuan heuleuh pamajikanana keur cicing paduduaan jeung musuh manehna pisan. Ninggal nu ditanya reuwas sarta siga nu ngeleper si Udi reuwaseun pisan jeung heran naon sababna barang manehna ngareret ka Kang Darta nu ngagedig. Atuh reuy si Udi pias kawas anu boga dosa lantaran pikir manehna tadi enggeus ngaheureuyan tangtu ayeuna dibales. Barang Kang Darta geus datang tepi ka lebah Patimah, Udina mani Jamadud beungeut geuneuk tanda ambek sarta huntu kekerot panon molotot buncelik teu kuat neuleuh bojona rerendengan jeung si Udi. Kunaon sia di dieu Patimah? Ceuk Kang Darta nyorong. Nu jumilarian akang. Jawab Nyi Patimah dumareda. Jangan aing. Nah, make diteangan segala rupa. Da moal ngaliang aing mah. Neangan aing sia teh atawa neangan si Udi. Saha si Udi teh Kang Darta? Jawab Nyi Patimah. Ayem bae manehna mah. Sok sanajan salakina galak oge, da puguh ka salaki mah enggeus nyaho di adatna. Saha? Ari eta hareupeun sia keur renyah-renyoh teh saha? Tuh tingali renyah-renyoh bae geuning. Siga nu getek irung. Ayo aku keur naon sia cicing di dieu jeung si Udi. Kaparangan bae Kang Darta. Jawab Nyi Patimah. Semuna langsa lantaran salakina siga nu timburuan. Ah, kabarengan. Wah, ya kabarengan ngecentul bae. Boa, sia keur bada mirek ngalakukeun teu bener. Ayo, aku. Ceuk Kang Darta nyorongot deui. Kang Darta, ulah sok wakan nyareng jeung tudang-tuding Kang. Nafsu mah gampang tapi ngajaga keur keselamatan sararea nu hese mah. Omong sia Udi. Tumatak irung sia mah kakaranyat kerenyet. Siga nu getek oge lantaran duraka deuleu. Lantaran boga dosa. Geus puguh kabogo batur direbut ku nunungan sia. Ayeuna pamajikan aing deui rek direbut. Ayo ijen sia jeung aing. Sok lamun bener mah sia wani urang tarung patutunggalan jeung aing. Ayo ngomong. Ke. Ya Kang Darta. Nya juga kabok sakitu geus dijieun babegig je. Nya dikira Ramadhan Jaya bae anu bisaeun kitu je. Tah ieu oge si Udi geus guguru deuleu. Moal eleh geleng ku batur ngaji. Lamun si laing jeung ngaji jeung keukeul hayang gelut bae, teu nanaon aing mah. Moal weleh nganteur ngan soalna kudu tanyakeun heula ku si laing anu sabener-benerna. Cing Nyai, terangkeun kadinya ieu teh salaki Nyai. Ceuk si Udi sarta ngareret ka Nyi Patimah. Leres. Jawab Nyi Patimah bari ngaharu. Oh kaju, terangkeun. Akang geus getek hayang geura ngagorowok rek ngajengkeurkeun manehna. Ceuk si Udi nying sieunan. Mitra ngadenge omong si Udi anu bieu nyebut-nyebut make hayang ngajengkerkeun. Kang Darta maningga huleng. Kawas anu rada percaya sabab baroman si Udi teu jiga-jiga sieuneun. Atuh Kang Darta teh kerung teu daek neuleuh si Udi kalah marong ka bojona. Ari anu diparong harita nyarita kieu. Kang Darta, abdi kalintang atohna di dieu bisa patepung.
tesesa milari akang. Malah abdi ato pisan lantaran bieu patepang jeung istri kabogoh akang. Anu jenengan salirah ngobrol lami sareng abdi nyarioskeun diri akang. Anu kaputusanana abdi sareng sarilah teh blak-blakan terus terang. Abdi atos terus terang nyen keur milari Kang Darta da puguh salaki abdi. Ari sarila geus wakca yen Kang Darta teh bogoheun ngan manehna henteu bogoh. Nu matak bieu nyarita moal arek balik deui ngaronggeng cara sasari. Lantaran terus-terusan digoda berangjing peuting dipibogoh ku Kang Darta. Tah ayeuna nyi sarila arek terus ka Cirebon. Dahayangeun panggih deui padele beungeut jeung akang. Malah ieu Kang Udi ge maksudna mah arek ngangkir piwarang dununganana. Tapi sarila teu kersa tetep manehna ngaleos. Lumawi abdi jeung Udi di dieu pati ngahariweuh nalinggakeun nyi sarila anu cikene ngaleos. Jadi sakhan akang teh lepatna kaliwat saking pajar abdi bobogohan jeung Kang Udi rek sarerong. Padahal anu bener matas ngobrol sareng sarila tah kitu nu sabenerna mah Kang Darta. Ceuk Nyi Sarila bari neuteub ka salakina kawas hayangeun dipikarunya. Bener eta teh, Fatimah. Ceuk Kang Darta rada leuleuy. Leres Kang, Jawab Nyi Fatimah dumareda. Ayo atuh, urang balik ka Garut ari kitu mah. Jawab Kang Darta bari gap nungtun Nyi Fatimah leos dibawa balik. Si Udi mah henteu direret, jongjon bae ngaraleo. Mitra kaum dangu ningali nu ngabang beos si Udi ukur gogodeg bari neuteub ka Kang Darta. Tu lempang nungtun Fatimah teu amitan ka manehna. Eta geus jadi tanda yen Kang Darta masang goreng. Mi ceuceu bahayang nandasa nu matak si Udi cicing henteu daek ngageroan ka anu keur naroyod. Leos si Udi ngaleos maksudna rek Kaden Cahya anu keur nunggu manehna. Barang datang ka imahna kasampak Ramaden Cahya masih calik dina kursi. Atuh harijo si Udi harita dititah diuk kawas aya tanyakeuneun. Udi, diuk heula sakedeung didinya euy. Ceuk Ramaden Cahya bari nunjuk kana kursi payuneun anjeunna. Mangga mama. Jawab si Udi bari gek manehna diuk. Sanggeus diukna merenah kakara manehna nanya. Aya bigor saeun naon mama aje? Udi, pasti mana maneh bieu? Wayuh, nyusulan Nyi Sarila di piwarang Kuden Jaya. Kapanggih adawa henteu? Ceuk Ramaden Cahya kawas hayang geura nyaho. Kabanyak, nyamung anjeunna jajab nyarioskeun bade ka Cirebon. Teu moal ngaronggeng deui saurna mah. Kunaon cenah make moal ngaronggeng deui? Rupinya mah diujag-ujag bae ku Kang Darta. Aju kaduana anu dipilarina ajos kapendak panginten. Nyaeta anu rupina sapertos kabogoh manehanana. Anu tingkah lakuna sapertos kabogoh manehanana. Nyaeta Den Cahya.
Hanya kal Den Cahya moal bisa tapi boga jalaran mama henteu doa rupinya mah. Gitu. Kamana Den Cahya teh? Ceuk Ramana bari gero ngageroan putrana. Atuh gancang ku Den Cahya ditembalan. Da puguh harita eukeur ngarengkol ngalamun ka Nyi Sarila. Gek Den Cahya harita teh calik mayunan Ramana bari tungkul semu sedih. Atuh ganjang Ramana teh naros deui ka putrana. Cahya, tetela anaki. Sarilah teh bogoheun ga hidup mah. Buktina tepi kaninggalkeun kewajibanana anu sapopoe nyaeta ngaronggeng. Kulantaran kitu mama rek nanya sakali deui ka hidup. Jawab kalawan anu sajelasna nya. Nah bener-bener hidup teh mika hayang ka Sarila. Laras mama, abdi teh hoyong pisan ka anjeunna. Jawab Den Cahya teu wani cengkat isineun ku Ramana. Ya, lamun urang teu bisa ngajodoh ka manehna, rek kumaha pilampaheun hidup jeroning hirup di dunya teh. Abdi mah moal gaduh bojo mama, upami sanes ka anjeunna mah. Gitu. Syukur atuh. Ari kitu mah ayeuna mama marentahkeun lamun enya hidup tetep mika hayam ka Nyi Sarila. Terus terang bae mama teh doa, malah doa pisan mama teh Cahya. Lantaran kitu mama sadar jeung geus mikir yen teu aya jalana leuwih alus iwal ti buru-buru laksanakeun gahayang hidup ka Nyi Sarila teh. Bisi bae Nyi Sarila ngeunaheun ku kecap-kecap mama anu nyarugak. Eta mah anggap bae dongeng umumna, lain ditujukeun ka jelemana. Komo deui ka Nyi Sarila mah lain kitu, bejakeun nya anaki. Ku Nyi Sarila rek ka Cirebon ninggalkeun pakalangan oge geus cukup keur mama mah. Yen Nyi Sarila istri nu patut dipuji. Jung ayeuna mah geura indit ka ditu Cahya. Syukur lamun kasusul di Bandung keneh. Sok sanajan geus indit ka Cirebon oge, gancang bae susulan. Sabab baroraah aya sangkut pautna jeung hidup. Sok sanajan henteu oge, mama teh ngarasa wajib ngambian manehanana. Yung anaki, ayeuna geura indit bareng jeung si Udi. Eun mama mah di dieu sorangan, ceuk Ramana ngajurung-jurung. Nuhun mama, jawab Den Cahya mani marah mai budina. Sarata terus harita keneh amitan, maksudna rek sasadiaan heula bekelna. Sanggeus Den Cahya taraptinya kitu deui si Udi harita keneh ge indit. Nu dijuk-juk manehna ka tempat otobos heula. Barang geus datang ka dinya terus manehna nalengteng kanu araya di dinya. Sugan jeung sugan ninggali aya istri cangkung alit anu miyos ka Cirebon. Asa kaparengan pisan didinya aya nu nyaho, malah mah bisa nerangkeun boh dedeg jeung pangadegna
Nyakitu anggoanana kabeh oge diterangkeun. Atuh Den Cahya teh yakin tangtu pisan eta istri anu keur disusul. Susul. Aduh terus nanya deui. Beus anu reka Cirebon. Nah masih aya keneh. Ari pek teh manggih bejayen itu anu geus pinuh sarua reka Cirebon. Atuh gancang Den Cahya teh harita ngagaleuh karcis duaaneun jeung si Udi. Sanggeus mareunang karcis mah gancang anjeunna arunggah kek iuk di sisi pisan. Malah henteu kungsi lila eta beus terus berangkat arek ngajugjug ka Cirebon. Di jalana henteu kacatur, urang kocapkeun geus datang. Jut Den Cahya jeung si Udi harita keneh tarurun. Sanggeus maranehna turun, terus harita nalengteng ka anu aya di dinya. Sugan naringgali istri anu dedeg pangadegna jangkung leutik amis budi sarta paroman nu susah henteu barang candak pisan. Atuh da puguh cikeneh tangtu bae loba jalmi anu tarerangeun pisan. Malah aya anu nyahoeun yen eta istri maksudna rek jarah ka Gunung Jati. Aduh moal salah deui tangtu miosna kadinya. Den Cahya atoheun pisan mitra kaum dangu. Barang ngadenge kitu teh harita keneh jung indit rek ngajugjug Gunung Jati. Sajeroning di jalan teh manehna teu boleh mikir naon maksudna sarilah pangmake jarah sagala. Atuh beki panasaran hayang geura panggih jeung hayang geura nerangkeun maksud nu jadi ramana jeung maksud manehanana. Eueuh mitra wagdosna barandosep hapunten tina samudaya kalepatan kekirangan sareng kaluluputanana pamugia kusadayana dihapunten. Hatur nuhun rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salah srebna jeung anu antos satia mancona ngejempol subscribe-na jeung sagala rupina samudaya pangrojongna. Hapunten dina kalepatan atanapi kakirangan bulak-balik dekok tah gitu ai teu bisa ngareka basa teh bulak-balik dekok tepikeun katarang cenong mata. Mung disaat kitu mung dicekapkeun bae geus pabaliut dicarioseun teh ieu mung sakitu wae insyaallah enjing dilajeng deui tepang dangu deui sareng Mang Maman gitu nya. Mung sakieu we sorana teh cekap sakitu wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.